Hus, Ubed, kebenaran yang Ubed kan dia? Itu ayah anjingnya sih. Yen program beas perelek teh bade diaktifkeun deui. Kada hilapnya. Bantosanana Kang Mamenana kanggo nu ngaronda. Onah mah pada ngiring ngarencangan anu ngaronda atuh. Rupa-rupa untung lain bagian si Akang ngaronda. Mun bagian si Akang ngaronda. Ini geuleuh pisan sih karena atuh dasar. Yang gue cepeng HP nama. Hah? Nya iya kamari emak pangmeserkeun Ubed HP. Nyuwun kan tuh nomorna. Lain. Usaha tuh. Doing tuh. Ya mah apa cocokan? Engke aya petugas anu masang wadah beas perelek. Oh, saya atuh ari kitu mah. Mohon. Asa kungeunah we. Kudunya diakeun dahareun jeung batur. Rek ngaronda mah mawa we sorangan. Arek ngaronda apa rek papahare? Kungeunahkeun pisan. Si Akang ge kunyai tara di bakalan. Waalaikumsalam, Pak RT. Salah nahu tuh. Ya, abdi teu tutup nyaetan Joe Priyogi tadi teh. Oh iya ya teh bade masangkeun wadah perelek. Oh, gitu. Pasang di mana tuh? Oh, nya palih dia we, Pak. Priyo. Oh boleh dia. Mohon. Pasangkeun nih. Ayo. Iya wae. Atuh kita lah. Mana lah masuk tadi dia lah. Jendela. Main gampang ke petugas nyopotna. Ah, di sini ya. Iya, Pak. Ah, pas ya sedang. Aja sakit masuk. Sakit wae, Neng. Oke, sakit tuh, Pak. Iya tuh nya. Ya, keduanya Neng ya. Sukan. Tadi bade ka bumi ya teh. Iya bade masangkeun wadah perelek. Pasang nyalira we Pak RT nanya. Soalnya popon bade ka kota. Apang sorangan sok digembok gerbangna ge. Nya atuh kumaha bade ka kota. Candak we lah. Embung ah. Geus bawa we keur wadah naon we kitu di Aya ditu. geus atunya Pak RT hati-hati. Iya geuning bentukna jiga naon ieu. Apa RT? Pak RT aya wae ah. Enak wadahna geus dipasangkeun. Unggal sore kunyai kudu dieusian beas perelek engke ku petugas ronda dicokotan ieu teh. Nyalah. Ke kunyai dieusian. Ah, berarti halus ieu. Mujeuh sakitu mah. Sedang sakitu mah. Kela. Naon deui wae nih. Cing Dawud. Sanes, ieu mah meuni lucu. Oh. Eta mah teh nyeni da. Halus we tadi Tuh, cobanya. Tuh. Lucu nya. ieu mah resep ieu da. Iya nyi. Eta nu gede. Ya geus ganti. Nya da nya mah resep ieu. Ganti alus cenah eta. Serius. Tuh, Nah, siap. sae eta mah. Nya san. Ya, pas eta nya atunya. Ya tuh ayeuna urang nguruing deui ka imah warga. Nya sakur. Nya pamit heula. Mau nangga mangga. Rupa-rupa we segala kudu ngeusian perelek. Bararang apisan. Teu apaleun beas keur bararang kieu. Rasa. Kali aya. Eta nyokotan ieu teh ada beas perelek. Ya, jadwal.
nyaki we nama kurang bagi-bagi tugas. Bagi tugas, ayolah. Karena Juhe, Ipi Bro, Tablah Kidul, sekalian coklat mesin nyai, ya. Guring, Soding, jeung Jeki, Tablah ditu. Siap. Ayo siap. Setuju. Ayo. Ampura, boy ayeuna moal bisa mere biasa lah. Biasana kita ramere, kalau na besok saueutik nyai mah. Heeh. Ini mere na tos itu kumaha ayeuna. Urang bae sakira. Kita naon? Lah, sok coba. Tunggu deh, dia mau tinggalin kalau calon. Kok sing tarik sing gede itu. Nah, terus sama tinggal calon masuk ke deui. Akan deui. Mangga nih. Tanghe. Parete. Hah? Yang naon? Ari wadah perelek ni onah can dipasangkeun. Ya, anu nyi onah mah dipasangkeunna di gigir. Digigir. Heeh. Besok atuh teh. Yo, coba eta tingali sendal. Astagfirullahaladzim. Ono eta baru. Udah. Anjing. Pasien ku anjing. Sieun. Pian ku dewek. Kemana topi teh? Asal itu nanti diu tadi teh. Nyai, topi di mana topi? Kwi. Nyi,
Wik. Nyai. Hari Topi di mana Topi? Nyi, Aya naon akangan gogorowokan wae. Topi di mana Topi? Nyi, Topi. Kopi. Kan aya akang teh tadi atas ngopi. Lain kopi, Topi, Nyi, Topi. Oh nya kayak atuh-atusan heula nya. Ngopi si akang teh. Kan tadi dia teh ngopi. Ngopi wae. Tah akang kopi teh. Ya ampun. Lain kopi, Topi. Eta akang kopina. Topi. Oh, topi. Wah. Kayak atasanannya kedapnya. Oh, gancang. Nyakunya di sana. Ampun. Da sulit teh di pempatan wae tah. Di akang topina. Tah ieu. Kedap. Ari akang bade ka mana? Wayakeun naroskeun topi sagala. Rek ngaronda. Arek karonda. Ya Allah. Ngaronda. Oh, ngaronda. Heeh. Ari akang biasa lagi akang mah malam Sabtu ngarondana. Heeh, malam Sabtu. Kan kulantaran si entet bagian malam Jumat ayeuna cenah nyari huntu teu bisa. Jadi dihapus ku Akang. Akang mah malam Jumaah. Nyai teh akang. Nya geus lah. Batur kada raguan nya. Akang berangkat heula. Nyi, Akang rek berangkat heula nya. Akang. Ari eta kopina bade dileut heula moal. Kopi mang kagak aya di ditu. Akang. Ari ieu Surabi kumaha bade moal Surabina? Surabi ge aya engke di ditu, soalna rek mere. Surabi si Ona. Onah mah pada ngiring ngarencangan anu ngaronda atuh. Upami malam Jumaah mah asa keung di bumi nyalira onah teh. Tingalikeun. Dasar Nyiranda. Atuh. Tingalikeun Ona. Diontol ku nyai si akang dituturkeun sia. Heunah suling si anak. Kurang kemari apel kan yuk kaneng ubed nah kalah ka dipanggihan ku jurig. Wah, banyak. Heeh. Kurang meniru was menisiun mah. Banyak ah. Heeh. Asa kupiraku. Juri kita meni urang ini kalumpat. Sampurasun. Weh, wes lengkap weh. Karek dorojo kali teh. Jika nang geus malam Jumatan heula Kang Sodik mah. Lah, si RT jam sabaraha ayeuna pilah aku malam Jumat wayah kieu. Sabenerna mah lain bagian kuring ayeuna teh. Ya saha tuh? Si entet pan ayeuna teh, pilah kudu apa RT nu ngaturna. Ih. Nah, si entet nyeri huntu ngomong pamajikan nanti cenah panghapuskan kan. Mana cenah nu rek susugu teh? Surabina mana? Oh bener tah suguhan ya. Oh mana? Sani ka dieu keun? Cokot heula di nya nah. Oh, tadi bawa ka dieu. Heng diuk ya di dieu. Sok kan. Itu saha ieu? Sok we ti warga eta mah. Aduh, mending geus dina ieu ya, hayang Surabi geus dina. Sekalian cikopi mah bawa. Wah, bener kopi. Hari api. Hayu atuh geura transfer. Kan hoyong shopping onah teh yang balanja. Onah teh hoyong shopping jalan-jalan. Kira-kiranya Bedanya anak Surabi, Cek Mang Sodik. ngoten. Bedanya anak Surabi, Cek Mang Sodik. Ya tuh. Bedanya anak Surabi, Cek Mang Sodik. Ya. Canda kue canda. Ya tuh. Baik asup ya. Di mana di dapur? Di dapur. Serap. Hari api. Tangke pendakan jeung onah atuh. Ya atuh nyandak embem atuh. Kan onah alim kapanasan. Balanjanya nyandak embem. Ya atuh api. Ya, nuhun ya. Oh iya sok. Nah biasa nu ngaronda hoyong Surabi onah itu. Onah bade kamar heula atuh nya kalebetulanya. Tirus atuh akan bari simbol teh ngaharu teleponana. Pak. Naronda ieu. Asli engak masih ampun. Tah geuningan ieu cenah. Di dieu si akang teh. Akang! Keluar si akang! Jangan jadi kamu nasi
badagnya munuu. Komo lamun ti penting mah nyahaneutnya pelem. Pasti bakal ketagihan tah. Dasar awewe atol sia. Surabi dimurah bareng kitu. Ye, ya Kang Sodik mah beruntung dibere gratis ke onah batu mah kudu mayar. Sangat lu Sinyal kenal? Surpan gitu. Taat karena aturan pemerintah. Syukurlah. Oh ya, enakan dibui mana. Naon? Pasnya naon? Pokoknya jenggut-jenggut bieu. Waduh. Kumaha ieu teh? Ayo tuh bukan itu bisa kumaha Power kitu. Ya kumaha ayo. Senang kuring mana? Ieu SG senang pegat euy. Aduh, ampun. Tahan. Aya naon ieu teh? Sabar. Tahan. Hiji heula. Aya masalah naon ieu teh? Luka tak Pak RT, si Nyai datang-datang ka dieu ujug-ujug ambakan dengan Kang Sodik coba. dasar. Ranatal sia. Ngasep ka sia Kang. Jangan ka harap. Ngaluarkeun sia jalan patut tukang. Ya, kita di oge Kang Sodik mah jeung sim kuring sapara kanca ngaronda barengnya. Ari Pak RT, buktina tuh. Senang si Akang kayak di dia. Di sini ada anak. Mana coba. Urang di dieu. Eta mah sendal Juhe nu make sendalna. Tadi sendal Juhe teh pegat, tadi make Kang Sodik. Pas balik lieur. Pahili benernya. Pahili. Tuh, Nyai. Aslina. Kitu tah caritana. Ieu salah paham. Batur. Tah, kitu Nyai tuh. Ieu tah salah capit pegat tuh, nu si Juhe. Tong sok nuduh ka batu teh sok mitnah sagala. Tadi Akang punya tawaran Surabi. Pajak gue teh geus aya Surabi mah di rada anak. Mana sakala rupa-rupa bar Surabi itu nake. Bari nage onah mah nyeun Surabi oge lain jang Kang Sodik kungkul. Henteu jang kabehan anu ngaronda. Surabi arek dibagi ke kan ngaronda kabeh. Bener-bener atur kata mah amit teuing. Dengekeun ieu. Anu dimaksud Surabi tuh. Tah ieu tah Surabi. Aing teh akan ngungkul da oge. Keur nu ngaronda we sararea. Maksudnya kita sugan teh Surabi eta. Sok gagal paham. Ya geus lah. Asa balik lah ngerakeun nah. Teh balik heula nya tah. Ya, sok atuh bentar. Surabi onah teu ngeunah ayeuna dibawa balik ceceremet pisan. Ampun si Nyai. Surabi Nyai coba. Mang Ted, bade ka mana mi nyuruntul kitu? Mai teu punten-punten acan ka Nyai. Eta ieu rek ka warung centin, dia keur ngopi, pacul tinggalin. Enggeus atuh ka itu. Saya bisi kaburu ku batur manten. Gini kira. Buka duit 3.000 teh nya malah. Keur naon duit 3.000? Eta jang mayar kopi poho deui teu mau duit. Yeh, teu aya nya eta pugu. Oke, isukan bari ka kebon digantian nih. Teu aya, pokona mah cek Nyai teu aya. Nyai mah. Pore teh bang 3.000 ge. Munah wae ngieun duit pugunya ege rek ka pasar. Ye. Kang rek ka sawah heula nya. Rek neang pabinihan bisi ka saatan. Kata bae. Cik atuh bae teh perenan sakedeung mah. Ditinggalikeun di Bandungan teh ti peuting keneh. Nyai baun we. Geus lah teu perlu dipikiran masalah salah paham surat peuting mah. Ari Akang, mun hade loba omong mah Nyai teh era Akang.
matakna kayak deui mah lamun aya nanaon teh mun aya masalah dipikir heula. Ulah wakal ujug-ujug main nafsu wae. Nya, bisa tuh. Oke ka sabaheula nya. Makarin kan ngomong kasih akang balik ke pasar. Di mana artinya nenen kuncina? Jadi bingung mereka nenen kunci ke mana nenen kuncina? Bayi bararingu. Mang entar mereka kebon teh ya? Kayak naon gitu Nyi. Iya nyai, badai nitip kunci kasih akang. Kayak pendak berenang di kebon si akang. Mau jadi ke kebon lagi Nyi. Iya si Adu nelpon, aya tamu ka imah cenah. Oh, nyantos atuh bios. Bararingunya. Ngeunah we minta tulung. Pinjam duit 3.000 geuning hararese. Mana makan geura ka pasar dalam kayak itu ya. Mang, tuh pabenihan teh geus tereh jalani. Ya kan ku akang ngapa di ieu di teang caina. Kemarin pun halo do us cai. Ira tuh tandurna mah. Ya oke lah. Nungguan heula ieu set waktuna da. Ya paling 2 mingguan deui lah. Wang, Mas Odik. Wang. Oh, Wang. Ayo balik. Naon? Imah kepalingan. Hah? Kapalingan? Heeh. Si Nyai kumaha? Si Nyai mah aya itu keur kokosodan garungnya. Terus? Tapi dah loba jelema aya Pak RT. Tuh, ayo tuh kita. Ayo, Mang. Aduh Nyai, pas tonton. Kemarin lewat mah. Kan ini mah pas. Naon wae nu leungit? Acak-acakan baju lemari. Ada itu. Ya bisa tuh. Tunggu dia tuh. Dia udah begitu jeruk. Dari doa, cucut karena pasang ke langit. Tahu hari. Sekarang yang merah kan. Ayo. Awal rusak. Ternyata awalnya rusak. Tapi mana? Pantau mah. Sudah pedang kunci atau kemana ada tadi? Ada. Ayo pantau di kunci. Dikunci, tapi perlu bisa pantau. Itu emang di atas. Di sana tahu itu baca deh. Kang, Sudik. Coba lihat kaca ya. Ana naon? Mau ke atas lagi. Ah, cenah eta. Kang, kunci mah handapun paneher. Nyai keur ka pasar. Nih, hari ieu nyai nu nulis. Oh, iya mah nyai nu nulis ku nyai teh ditempel we na panto ieu teh.